qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sabada salam dipayun mangga urang manjatkeun puja kalih puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, anu diantarana anu terutama oge teristimewa nyaeta nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat sehat wal afiat. Sholawat miwah salam pamugia salalawasna dilungsurkeun ka paduka alam anu mulia habibana wa nabiyanal karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalayan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam, katut ka para kaluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin atba tabiin oge pamudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna jaga di poe kiamah urang sadayana kenging syafaatul ujma ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sami ku sim abdi dipihormat para bapak jamaah sadayana sepuh miwah anomna anu caket anu tebihna wabil khusus ka kersana pangurus wilayah nyaeta Bapak RT Endang anu pamudah-mudahan teu kalangkungan ya kalangkungan teu hilap nyata Bapak RT Sule kedamang meureun diet biasana mah RT malam teu datang irit sirah biasana penyakitna jadi awak penyakit sirah. Mudah-mudahan urang sadayana anu biasa hadir atanapi anu teu hadir urang doakeun sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemudah-mudahan urang sadayana sing dipanjangkeun umur anu barokah, ditambih-tambih kabarokahan milik rezeki ku Allah, oge ditambih-tambih kamuliaan Subhanahu wa taala, tambih-tambih kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah sadayana sepuh miwah anumna alhamdulillah dina danget ieu kalayan izin Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa ngalangkahkeun dua dampa sampean. Ngapatkeun dua panangan kumpul ngariung bongkok ngaronyok patepung lawung patepang wajah di haplah anu mubarokah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Daya sanes urang niatannya nu kahiji urang niat sejak silaturahmi. Cek guru urang teh harita naon cenah silaturahmi teh kahiji nambah kabarokahan kana umur urang getol kana ibadah anu barokah. Nu kaduana nyaeta tambah-tambah kabarokahan milik rezeki urang sadayana. Anu salajengna mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu tempat sehingga jadikeun wasilah sababiahna cukang lantaran hiji dihampurana dosa urang sadayana ku Gusti Allah. Oge mudah-mudahan masih ngajadikeun wasilah sababiahna turuna rahmat ka ieu tempat oge ka urang sadayana oge ka keluarga urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sakumaha biasa dina raraga ngaoskeun manakib wengi Jumat ieu nyaeta mudah-mudahan wasilah sababiahna urang ngaoskeun tanapi tawasul ka Kangjeng Nabi, ka para wali, oge ka ahli kubur urang sadayana. Mudah-mudahan wasilah sababiahna
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani naon bae sagala permaksudan hajat jeung cita-cita urang sadayana sing dikabul ku Allah tur aya dina kabarokahan. Anu tani atuh mudah-mudahan sing dilancarkeun tanina, nu dagang sing dilancarkeun dagangna, anu usaha naon bae nu halal mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu acan ngagaduhan pakasaban atuh mudah-mudahan wasilah sababiahna urang kumpul di tempat dina raraga nyaeta tawasul ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sing dicukupkeun naon bae perkara kabutuh urang sadayana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke kali ti eta urang doakeun ahli kubur urang sadayana anu parantos ngantunkeun urang aya di alam kubur sing dicaangkeun di lebet kuburna ditampi iman Islamna dihampura sagala dosa sareng kasalahanana ge mudah-mudahan sing aya dina magfirah sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Ge kali ti eta urang doakeun keluarga urang, istri urang, putra-putri urang sadayana urang doakeun mudah-mudahan istri urang jeung putra-putri urang sadayana sing dijadikeun jalma anu saleh tur salehah nurut kana parentahan Gusti Allah oge ngajauhan kana larangan Gusti Allah. Mudah-mudahan putra-putri urang sadayana anu masing keneh sakola atau sing lancarkeun sakolana, anu ngaos di pondok pasantren atau sing dilancarkeun ngaos di pondok pasantrenna. Mudah-mudahan putra-putri urang sadayana sing dijantenkeun putra-putri anu saleh tur salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ti eta mudah-mudahan wasilah sababiahna urang kumpul dina ieu tempat dina nalika cunduk kana waktu ninggang kana mangsa tegasna maot ngaranna urang sadayana sing aya dina maot husnul khotimah. Anu pinter, anu bodoh, anu beunghar, anu malarat sadayana oge ujung-ujung nama hayang husnul khotimahnya, hayang salamet gitu. Anu getol ibadah ge da teu ngajaminnya, ngajamin mudah-mudahan ku rahmat Allah urang bisa disalametkeun tina naon tah tina siksaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan wae ieu kana hadiah puji. Nu kahiji nyaeta urang tawasul ka Kangjeng Nabi, anu kadua nyaeta tawasul ka para wali, anu kadua tawasul ka para sahabat, ka para wali oge ka ahli kubur urang sadayana. Bi barokati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa bina adam wa bina hawa wa matanazala bi ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrat sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa ala baqiyati sahabati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح أئمة أرباب المجتهدين والعلماء الأميرين والفقهاء والمؤرخين والقراء والمفسرين وسائر ساداتنا أهل الصوفية المحققين وإلى روح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض إلى مغربها ببرها وبحرها من يمينها إلى شمالها. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya rijal Allah. Assalamualaikum ya rijal al-ghaib. Assalamualaikum ya nuqaba. Assalamualaikum ya abdal. Assalamualaikum ya muna. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
السلام عليكم يا غوث أغيثوني بغوثة وانظروني بنجوة قم في حوائج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم إلى حوضة قلب ربني والأرب صمد نبى محمد أشهد أو قدر أنزلني قدس نصر العجيج وشيخ أحمد بدوي وشيخ أحمد رفاعي وشيخ أحمد دسوقي ثم إلى حضرة نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام وإلى حضرة نبي الله هدر عليه السلام أبي عباس بليا بن مالكان ثم إلى حضرة سيد جلال المحقق وسيد مدودين وسيد عبد الفتاح سيد من المدينة وسيد زين العابدين وسيد إمام نووي وسيد إمام غزالي وسيد أبو حسن سجلي ببركة كرامتهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة wali songo anu aya di Pulau Jawa khususon Syekh Syarif Hidayatullah Wasya Sunan Rahmat Suci Godok Wasya Abdul Muhib Pamijahan Wasya Sultan Maulana Yusuf Banten Wasya Asnawi Jaringan Wasya Sultan Maulana Hasanuddin Banten Wasya Sultan Maulana Yusuf Banten Wasya Asnawi Jaringin Wasya Nawawi Tanahara Wasya Muhammad Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri Wasya Maulana Mansuruddin Cikanduan Wasya Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir Wasya Jamaluddin Merak Banten Wasya Daud bin Syekh Sohib Cikondang Labuan Wasya Ami Al-Fakir Masjid Agung Pintu Sarebu Wasya Mama Khodil Bangkalan Madura Bibarokati Karomatimul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Tsumma ila hadrati Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad Pakalongan wa ila hadratil Habib Husain bin Abdurrahman Al-Idris Karamat Warbatang wa ila hadratil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang wa ila hadratil Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Karamat Bahriu wa ila hadratil Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad Karamat Empang Bogor wa ila hadratil Mama Palak Pagentongan wa ila hadratil Raden Arya Wiratanu Datar bin Raden Arya Bangsa Gofar Cikundul wa ila hadratil Syekh Mudin Barung Sapi Jasinga wa ila hadratil Syekh Abdul Rasyid Gerendang Ciseng wa ila hadratil Syekh Prabu Dalam Bangsa Gati Sajir Albak Banten wa ila hadratil Pangeran Sohe Citra bi barokati karomatihimul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ثم إلى حضرة الشيخ سلطان أحمد جاجولي بن أحمد شربيني وإلى روي حجي أحمد نهروي بن حجي إحسان وسجاليل وإلى روي حجي دمياطي بن أحمد سالم وإلى روي ماما Satibi Gentur وإلى روي ماما Bakri Sempur Pleret وإلى روي ماما Nahrawi Tanah Baru Bogor وإلى روي mama Babakan Madang wa ila ruhi Abu Ya Uji bin Abu Ya Dimyati Jelangung Tangerang Banten Ghafarallahu junubahum al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ثم إلى رؤيا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأمنا وأمتنا وخلنا خالتنا مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها من برها وبر من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى روحي mangga sebutkan ahli kubur orang sadayana soalnya ruhi Abah Haji Nurdin Madsura bin Abah Haji Risi binti Hawa Abah Jali bin Abah Sa'ad Abah Sa'ad bin Hawa Mana binti Haji Misti bin Hawa Abah Haji Maruf bin Hawa Abah Haji Ahmad bin Hawa Haji Citrep Abah Haji Syaifullah bin Abah Haji Ahmad Kipar bin Hawa Masjid Sukasi binti Haji Jara Haji bin Hawa binti Hawa
Agi inna binaki murana kimura min Umi binti Aki Ataki bin Hawa Umi binti Aki bin Hawa Najul bin Amarudin. Hada hadiatuna ususon fil jasadi. Mangga awak urang, putra putri urang, ibu bapak urang masih kena ayah. Hada hadiatuna ususon fil jasadi. Dibunda pandang bapak Umi di dalam minta tidak dapat kita di dalam jari kita abah haji surah dan diatur Muhammad Mustafa ada غفر الله لهم جنوبهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Syangkulani yang qud barabani ya ba Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajati ya Allah. Semoga sebutkan hajat kurang saja. Ya Allah cukup gampang saja. Barokah ya Allah. Kebarokan atas. Ya Allah cukup kabul jamaah. Pengitkan ya Allah kebarokan atas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Kullu rabbani wal alibi somadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Hasan al-Husain putra Ali wal Fatimah binti Rasulillah Muhammad ya Habibullah Jibril Mikail Israfil Ajrail Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik Ridwan Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Qul rabbani wal ali bisamadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Hasan wal Husain putra Ali wal Fatimah binti Rasulillah Muhammad ya Habibullah Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining pujian sampurna sareng panggalem sagablang naeta tetep kagungan Allah. Anu mikawelas ka abdi-abdina nu ngalurkeun darajat anu bakti ka anjeunna rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang abdul nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka kaluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah amma ba'd.
Mangka yasa poco kitab anu kalintang ringkasna nyarioskeun manaqibna Sultanul Auliya wa Imamul Ulama Asyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirran nurani. Kanging matik tina kitab bungku dolali fi manaqib jeli sareng tina kitab Tafsirul Qadir fi manaqib Asyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana dulur-dulur anu keur sangaos. Atana ngadangukeun kalawan ngagungkeun anu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nolak tina bahla dunia akhirat. Dihasilkeun pamaksudan diwuwuh kasalamatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Man kobang kaji nyarioskeun nasabna Sayyid Abdul Qadir. Ari Sayyid Abdul Qadir nyaeta putra Abi Soleh Janki Dausti, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Dawud, putra Musa Sani, putra Abdullah Al-Asani, putra Musa Juni, putra Abdullah Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, putra Sayyidina Hasan cucu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha sareng putra Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh lapisan ya nasabna Sayyid Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna sehingga satengah ulama ngadamel tawasul ku Sayyid Abdul Qadir sareng ku rama-ramana dina ngahasilkeun rupi-rupi pamaksadan. Mana tawasulna nyaeta ieu tah. Ya Rabbana bil haikali nurani al-baji Abdul Qadir ya Jailani usluk bina najal hidayah wa minna min syari kulli mu'anidin aw janin bi abihi Abdillahi barin karbana wa bi hawaija abdi kal walhani wa bihani kadum ta ilahi agnini waj'alni bi bahril mahabbati fani bil qutbi Abdillah bidawi illati wa bi yahya ahyil qalba bil irfani Muhammadin wa abihi daudang sini sombal bahai wal mudi bil asmani bi abihi Abdillahi asyisanana wali wali dina fadhamina nuqsana wa dhubina bi kulli ma qadartahu bil juni musajud bi khairi jinanin wal mahdi Abdillahi lil isani mahdarin kini summan sini bima'ani bil anwaril hasan il musanna nawiran akli wala tadrukni lil akwani wa abihi awali qutbin bahirin simtin nabiyil mustafa al-adnani hasan nijaki ibni imamil murtada hamil wa goisin nadayil hatani ya sillana qulal umuri wa fina min kulli hammin aw bala'u anin wa abihi awali qutbin bahirin simtin nabiyil mustafa al-adnani hasan nizaki ibni imamil murtada hamil wa goisin nadayil hatani ya sillana qulal umuri wa fina min kulli hammin aw bala'u anin. Man kopah anu ka 14 narioskeun jalma anu hadiah ka Sayyid Abdul Qadir dihasilkeun maksudna dicarioskeun ku guru-guru anu laluhur. Sasa jalma anu nyebut jenengan Sayyid Abdul Qadir hanteu boga wudu maka eta jalma ku Gusti Allah dirupakeun rezekina. Sareng sasa anu nadar hadiah ka Sayyid Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah kasebut jalma bedegong mata kawalat. Sareng sasa jalma anu ngahadiahkeun amis-amis dina malam Jumat
Teras maca Fatihah dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir, teras kadaharanana dibagikeun ka fakir miskin, sarta eta jalma nyuhunkeun syafaat sareng karomana Sayyid Abdul Qadir dina ngahasilkeun maksudna. Tangtu eta jalma meunang pirang-pirang pertulungan ti Gusti Allah kalawan karomana Sayyid Abdul Qadir. Sareng saha anu maca Fatihah rek dahar tuluy dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir, tangtu eta jalma dibukakeun dikaluarkeun tina kahesian dunia akhirat. Jeung saha jalma nu maca jeung saha jalma nu nyebut jenengan Sayyid Abdul Qadir bari boga wudu tur ikhlas anu sampurna ngagungkeun ka anjeunna, maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun dina eta poe serta dilebur dosana. Ancan teh kemarin 40 nya. 38 ya ancan kemarin. Mankoba nuka 48 nyarioskeun raja ngahadiahkeun artos jadi getih. Dicarioskeun satemanna Yusuf Abil Mudofar. Dicarioskeun satemanna Yusuf Abil Mudofar raja Baghdad ngintunkeun artos 10 karung. Digotong ku 10 jalma. Eta artos ku Sayyid Abdul Qadir eta artos ku Sayyid Abdul Qadir teu ditampi. Tidinya sumping raja ka anjeunna. Saurna ieu kaula hadiah artos 10 karung. Ulah teu ditampi. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir nyandak 2 karung. Teras dipencet ku pananganana. Ari burusu teh getih ngocor tina karung. Saur Sayyid Abdul Qadir, tuh tingali karung teh eusina getih. Nyata getih jalma meunang anjeun meres ti jalma-jalma. Mangkaning kudu ditarima. Eta raja kalintang isineunana ku Sayyid Abdul Qadir, pamenteuna beureum, pias. Saur Sayyid Abdul Qadir, demi kamuliaan zat Allah, lamun nasabna henteu teras ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangtu ieu getih ngawahangan ngocor ka bumina. Masyaallah. Mankobah anu ka-50 nyarioskeun raja nyuhunkeun buah apel dina lain waktuna. Hiji waktos raja sumping ka bumina, saurna cing nyuhunkeun karamah anu sakira jadi katentreman kana hate. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, palai naon atuh? Saur raja hoyong buah apel, mangkaning harita teh sanes usumna. Tidinya teras panangan Sayyid Abdul Qadir diangkat ka awang-awang. Ari dikahandapkeun deui teh dina pananganna aya buah apel 2. Anu hiji dibelah ku anjeunna, anu hiji deui disanggakeun ka raja. Ari nu dibelah ku raja di jerona pinuh ku bilatung. Saur raja, naha ieu mah pinuh ku bilatung. Saur Sayyid Abdul Qadir, margi eta mah parantos dicabak ku panangan anu zalim. Tidinya eta raja teras istighfar, taubat di payuneun Sayyid Abdul Qadir. Sareng teras ngarencangan dugi ka pupusna Sayyid Abdul Qadir. Mankobah anu ka-50, mankobah anu ka-51 nyarioskeun wasiatna Sayyid Abdul Qadir ka putrana. Anjeunna parantos wasiat ka putrana anu jenengan Abdul Razak kalawan pirang-pirang wasiat. Sapalihna nyaeta he anak mama maneh kudu banget sieun ku Allah, jeung kudu taat ka Allah, jeung kudu nyekel kana sara, jeung kudu ngaraksa kana batasan-batasan sara, jeung kudu alus hate, jeung kudu barahan tangan. Kudu barahan tangan teh bageur nya, dek barang bere cuk urang meureun nya. Jeung kudu daek tulung tinulung kana kahadean. Ulah bedegong jeung kudu wayahna kana pilara, jeung kudu ngahampura kana kasalahan batur, jeung kudu nyaho, jeung kudu nyaah ka fakir miskin, jeung kudu ngaraksa kana kahormatan guru-guru, jeung kudu alus rerejengan jeung batur-batur, jeung kudu daek nganasehat kanu gede kanu leutik, jeung ulah daek papaduan angin dina perkara agama.
Jeung kudunya ho ari hakikatna fakir eta butuh ka bangsa maneh, ari hakikatna sugih eta henteu butuh ka bangsa maneh. Jeung kudunya ho ari tasawuf eta tingkahna jalma anu henteu loba omong. Jeung upami nenjo jalma fakir ulah dimimitian kalawan ilmu. Oh, ieu benernya. Cek urang mah lamun upami nenjo jalma fakir ulah dimimitian kalawan ilmu. Jalma bodoh lamun ka jalma bodoh ulah dimimitian ku ilmu, ulah nyaram ku ilmu kudu sebab mata linghas, mata kumpat. Sabalikna kudu dimimitian kalawan kanyaan. Jadi lamun jeung oke mah gitu ulah dipapagan ku ilmu kudu dipikanya heula nya supaya ulah kabur gitu. Sebab lamun dimimitian kalawan kanyaah sebab mata lindeuk. Jeung kudunya ho maneh satemana tasawuf eta diadegeun kana dua perkara. Hiji barahan, dua ridho, tilu sobar, opat sarah, lima ngumbara, genep make papakean bangsa bulu, 7 leuleungan, 8 fakir. Ari fakir eta barahan 8 fakir. Ari barahan eta dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim, ari ridho ka Nabi Ishaq, ari sobar ka Nabi Ayub, ari isarah ka Nabi Zakaria, ari ngumbara ka Nabi Yusuf, ari make bangsa bulu ka Nabi Isa, ari leuleungan ka Nabi Isa, ari fakir ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung kudu tembongkeun ku maneh kagagahan kaberanian maneh upama rerejengan jeung anu beunghar. Jeung kudu rendah upama rerejengan jeung bangsa fakir. Jeung maneh kudu ikhlas, jeung kudu langgeng nenjo ka Allah, jeung ulah salah sangka ka Allah dina sakabeh sabab. Jeung kudu pasrah ka Allah dina sakabeh hal, sakabeh tingkah, jeung ulah tetegenan ka hiji jalma lantaran baraya atawa sobat. Jadi maksudna ulah boga tegenan ka jalma teh kitu man boga hutang, batu boga hutang, wan mainan beureunya ngarep-arep gitu. Ulah tetep ka Allah we urang tegenan mah gitu. Bisingan teu datang jadi cenah urang. Jadi sewot gitu atawa tegenan jeung barang bere gitu. Mamae misalna bere urang mikiraan misalkeun ulah kitu cenah. Jeung kudu ngakondaman pukoro kalawan 3 perkara. Kahiji tawadu, ka 2 alus budi pekerti, ka 3 bersih hate. Jeung kudu nyaho maneh satemena anu pangdeukeut-deukeutna ka Allah eta. Jelema anu pangdeukeut-deukeutna ka Allah eta nyaeta anu pang alus-alusna budi pekerti. Ari pang utamana amal eta ngaraksa hate tina ngaleret ka salian Allah. Jeung lamun kumpul jeung pukoro kudu wasiat kalawan sobar jeung hak jeung cukup ka maneh tina dunia 2 perkara. Kahiji rerejengan jeung fakir, kadua ngahormat wali, jeung ulah dipake sugih hiji perkara salian ti Allah. Jeung kudu nyaho upama gagah ka sasama eta doib, tegasna henteu kasebut gagah. Upama gagah ka saluhureun eta kumuluhung. Jeung kudu nyaho satemana tasawuf jeung fakir eta duanana perkara sabener-benerna lain heureuy, kusabab kitu ulah dicampuran heureuy. Tah sakitu wasiat ti mama teh, muga Gusti Allah maparin taufik ka maneh jeung ka sakabeh murid-murid kaula jeung anu ngadenge wasiat mama ieu sing barisa ngamalkeunana kalawan keagungan Gusti Allah sakabeh utusan. Amin. Mankobah ke-52 nyarioskeun salat hajat sareng nyuhunkeun tulung ka Sayyid Abdul Qadir. Dicaroskeun dina kitab Bajatul Asrar dawuhan Sayyid Abdul Qadir saha anu menta tulung ka kaula dina ngahasilkeun kasusahan anu menta tulung ka kaula dina kasusahan mangka dileungitkeun kasusahanana jeung saha anu ngagero nyebut ngaran kaula dina kapayahan tangtu dibungahkeun jeung saha anu tawasul ka kaula dina ngahasilkeun pangabutuhna tangtu dihasilkeun maksudna.
Jeung saha anu salat sunat hajat 2 rakaat dina unggal-unggal rakaat bada Fatihah maca surat Ikhlas 11 kali. Ari geus salam tuluy ngalengkah ka jihad Irak 11 lengkah jeung sebut ngaran kaula jeung hajatna dina unggal-unggal salengkah. Maka dihasilkeun maksudna ari pertingkahna salat hajat usolli salatan qadai hajati taqarruban ila Allah taala. Wan qitu'an an ghairihi ila jihatil ka'bati syarifatillahu akbar. Allahu akbar. Tuluy maca Fatihah, tuluy maca qul huwallah, maca sholawat 11 kali, tuluy ruku sujud. Biasa rakaat kedua cara dieu bae. Sanggeus salat tuluy sujud. Tuluy sujud baca ieu 11 kali. Ya Syesakulani ya Kutbarobani ya Ghosa Somadani ya Mahmuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammad Asyad Abdul Qadir Al-Jailani agisni wa amiduni fi qadhi hajati hadihi ya qadil hajat. Tuluy nangtung tuluy ngalengkah salengkah ka jihad Irak. Ari jihad Irak teh ti urang mah ti Pulau Jawa tina kiblat salat teh ngalir keneh hampir nyela bumi, hampir antara kulon jeung kaler. Numutkeun kharitat keur damelan Ahmad Hafid dina Jugrafiyah Al-Hadisiyah kaca 228 Al-Juz'usani Al-Juz'usalis. Tuluy baca ya Syekh Sakwani ya Kutbarobani ya Ghosa Somadani ya Mahmuba Subhani Aba Muhammad Asyad Abdul Qadir Al-Jailani inna Ajalani kitu bae bacaanana nepi ka 11 lengkah. Tuluy dampa sukuna anu katuhu tumpangkeun kana suku kenca. Tuluy maca sholawat 11 kali, Fatihah qulhu idza jaa nasrullah 11 kali. Tuluy maca ya junudallah ya ibadallah agitsuni wa miduni fi qadhi hajati hadhihi ya qadal hajat amin amin ya Syesakulani ya Kutbarobani ya Ghosa Somadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammad Asyad Abdul Qadir Al-Jailani. Sanggeus kitu tuluy diuk dina pangsolatan kalawan muraqabah hadirkeun hate ka Allah serta maca la ilaha illallah 108 kali. Tuluy sujud deui. Bari maca ya ruhal qudus wa ya junudallah wa ya ibadallah agitsuni wa miduni fi qadhi hajati hadhihi ya qadal hajat amin amin jeung memeh prek salat kudu ngukus heula ku kukusan anu seungit jeung kudu sedekah ka 11 fakir. Sedekahna naon bae. Mangkoba terakhir ya. Mankoba nu ka-53 nyarioskeun pupusna Syed Abdul Qadir. Barang parantos caket kana pupusna Syed Abdul Qadir sumping malaikat Israil. Dina waktu surup mata poe nyandak tulisan ari tulisanana ya silu hadal maktub minal mahbub ilal mahbub hartosna datang ieu tulisan tinu mika asih kanu diasih. Teras eta serat ku malaikat disanggakeun ka putrana eta Abdul Wahab. Barang putra ningali eta serat teras nangis. Didinya teras lebet sareng anjeunna ka Syed Abdul Qadir. Ari pupusna dina malam Senin ba'da Isya kaping 10 atanapi 11 silih mulud tahun 561. Barang bade pupus timbalan ka putrana sing jarau marane ti kaula sabab kaula dohirna jeung marane batinna jeung lian marane jeung kaula legaan ieu tempat sebab geus hadir lian marane jeung kudu aradab marane sareng dina sadinten sawengi henteu eureun-eureun ngaos waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ghafarallahu li wa lakum taballahu alayya wa alaikum bismillahi ghairu mudiina sareng ngaos tubu wadkhulu fi shaffil awali idza aji'u ilaikum sareng ngaos rifqon wa alaikum wassalam aji'u ilaikum sareng ngaos kifu atahul haqqu wa sakratul maut sareng dawuhanana ulah aya nu nanyakeun ka kaula hiji perkara sabada kaula bulak-balik dina ilmuna Allah sareng ngaos ista'tu bila ilaha illallah subhanahu wa ta'ala
wal hayyul ladzi la yakhshal ghaus subhana man ta'azzaza bil qudrati wa qahara ibadahu bil maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta'azzaza Allah. Allah. Suarana bedas nepi ka lalaunan teras pupus ridwanullahu alaihi. Mudah-mudahan kungaosna urang manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu ngaos kata Nabi anu ngadangukeunana, mudah-mudahan masilah sababiahna ieu kumpul di tempat non bae segala permaksudan hajat yang cita-cita urang sadayana sing dihasilkeun ku Allah kalayan karomahna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oke, mudah-mudahan orang sadayana sing tetap dipasihan taufik hidayah ku Allah, betul ibadah ke Allah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Oke, karena ngajina ulah poho, mudah-mudahan taufik hidayahna sing tetap dugikeun ka urang sadayana. Oke, atuh mudah-mudahan orang poe kiamah kenging sapati Kangjeng Nabi Muhammad oge diangku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratis sultan awliyai wa qudratil asfiyai qasbir rabani wal qasis samadan Syekh ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسمائك وليك عادل قادر المحبة وخي قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمسنا على سنة والجماعة وشارح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرز بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واصل بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واكشف بها خوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة النبي المستفين بمحبته المهتدين بهدية وشريعة وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المخجلين وأشيائه سابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تسقلني بما تكلفت لي به ولا ترحمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم عسني من شر الفتن وعافني من زمن المحن واصل به ما زخر وما بطن ونقي قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي طباعة للحد. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك يدي وخلص من الفتن والشر واستغفر بالاعتبار فكري وكني شر وساوس الشيطان وأعذني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم إني أسألك أخذ بأحسن ما تعلم وترك لسيء ما تعلم. أسألك التكفل برزقي والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة ولا فلج بالصواب في كل مكان والعدل في القضاء والرضا والتسليم عند نزول القضاء والأقساط في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الحزن والجد
اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منا لخلقك فتحمله أني وأغنني من فضلك إنك واسع المغفرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mali. Mai tak ada sama Mali. Jangan dulu tah. Doa isolanya. Mau Wang, wadah hantar Wang. Udah ada lah. Oh. Bang doa isolanya, dari isola. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa ni'man. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik suratan bi nabiyyina bi jami'il abwaab wa taqdilana biha bi jamal hajati Allah wa taqdilana biha bi jamal hajati Allah wa taqdilana biha bi jamal hajati Allah wa tahhirna biha min jami'i sayyi'ati darwana biha wa darajati tuqallibana biha sabayati min khairat Allahumma ij'al wasiyata qabla thawaba ma qaranahu min al-Qur'anil azim wa ma hadha bi la ilaha illallah wa ma sabana Allahi wa bihamdihi wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilatan najila wa barakatan samila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwahi ahlil kubur fi hadal makan fi hadal bait wa ila arwahi ahlil kubur hadil jamaah wa ila arwahi ahlil kubur hadil jamaah wa ila arwahi ahlil kubur hadil jamaah Allahumma ij'al iqan minan nar Allahumma ij'al amanan minan nar Allahumma ij'al hijaban minan nar Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhum wa akrimhu nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-sajwi wal barad wa naqi min khataaya kama yanqasubul abyad min ad-danas wa abdil daran khair min darihi wa halan khair min alihi wa zadan khair min jawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar Allahumma la tahrim ajrahu wa la takabadahu wa fina wa lahu wa ikhwanina alladzina sabaqa bil iman wa la tajafi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka rabbur rahim Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min khubarin niran Allahumma ajil rahmatan ala ahli al-qubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bi bariha wa bariha minha ila simaliha Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Badallah rijalallah agisuna li ajillah wa qulana billah asana tabifan lillah wa ya Allah wa ya anja ya sadatu ya ahbab anzum ya ulil albab ta'ala wa surulillah sa'alnakun sa'alnakun walisul farazaunakum wa fi amrin qasadnakum fasutu azmakum lillah ya Rabbi bisadati tahaqqaq li syarati asadati bisharati wa yasfu abduna lillah bikasbir hubbi al-aini wa rafi'il bayni min bayni wa tamshil kayfi wal aini binuri wajhi Allah salatullahi maulana man bil huda jana man bil haqi aulana syafi'il khalqi Allah sadaya man zuzima binu ayana rida muslimugi hasil kekati kubarana kaja
kanjeng Nabi sadayana suksi mati no ayana ridha Gusti mugi